naon hartina urang bangga-bangga ku cantik jeung kasep, naon hartina urang teh ujub ku gagah, ja buktina mah bakal jadi bilatu. Ieu mah keur carita urang maot di jero kuburan, sanggeus maot ditalkin La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Urang huda nyekeli kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oh pai hai nyekel kata tabat, aduh pai insyaallah tidak jacak nu maca talqin teh ya fulan bin fulan innal mauta hakun wa innal qabra hakun wa inna azabahu hakun wa inna na'imahu hakun wa inna su'ala munkari wa nakirin fihi haqq al'ana fi atbaqis saraba baina asakiril mauta. Terus kaditu cek urang mah wahai fulan bin fulan, paeh eta adalah nyata jeung bener, kubur eta adalah nyata jeung bener, kesenangan kubur teh nyata jeung bener, siksa kubur teh nyata jeung bener, teu saha pasti bakal mengalami. Tak aya bahasa anna naimahu hakun, saenyana kesenangan kubur eta hak. Iyalah ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.